Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Akila Andiala Putri abdi ti kelas 15. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Merik karya Apip Mustofa. Di alam dunya asana moal aya nu bisa hirup sauyunan. Cara meri saabrulan mun nu ngangon nitah kakatuhu. Bring ngatuhu mun nu ngangon nitah kakenca bring ngenca bari disarada wek wek wek. Sakitu wae ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.